sadaya karangan koswara ayeuna teh nincak bagian ke-20. Para wargi sadaya nu sami-sami ngabangun dongeng mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Panji Wanara. Sakumaha nu kauninga atuh para wargi Den Santiaji sareng Mas Larasati parantos diiceun ka hiji leuweung. Pon kitu deui para wargi sadaya patih winata ngabela ka ieu dua murang kali. Sabada anjeunna yakin yen eta teh saputrana Kangjeng Raja. Mangga para wargi dongeng urang teraskeun carios nyambung judulna Panji Wanara. Raden Santiaji nu wujudna monyet kajajaden. Sieuna teh atoheun bae nu aya sugemaha teh. Ku ayana bisa ajleng-ajlengan bari luluncatan tina dahan nu hiji ka dahan nu seje. Dina tangka-tangka kainu baradag jeung jaranggotan luhur palama jangkung luhur di eta patempatan. Kebat Raden Santiaji ka tengah leuweung neangan bumbuahan sagala naon we nu bisa didahar. Aya kabeneran memang atuh manggih gedang jeung mulyana sedengkeun cau mah teu diala ngan katingali aya cau geus tenang keur manehna pikeun alaeuna waktu-waktuna kahari. Dantaran cau mah geus dipangalakeun ku Patiginata. Terus mulang deui ka sisi walungan. Jauha tina guha gesan pangrerban gek niuk bari nungguan Nimas Larasati nu masih keneh kokojayan di walungan si janu betaheunaker. Kacaturkeun di tengah-tengah leuweung lumur aya padataran nu kabeneran lenglang taya tatantaran. Ngan di tengah-tengah nawe wungkul ngajumpluk aya tangkal kiara gedena. Bari daunna nguyupuk meh antol kana taneuh. Tur tahanapeun eta tangkal kiara aya saung wewengnaker. Kayalian eta teh padumukan saurang sepuh linuhung anu kakasihna Kiai Ampel Gading. Di sabudeureun padumukan Mama Kiai Ampel Gading, estuning kaayaan pikabetaheuna keur beresih raresih. Aya kalakai salamar-lamar acan lain bobohon. Dina poe eta Mama Kiai Ampel Gading nuju aya di buruan sawu. Salik dina bale-bale awi bitung geus heranga genclang balas dianggo teras-terasan. Kalaya nuju di payunan ku dua urang catrik nu katelaki Jagra jeung Ki Badra. Ari Ki Jagra sareng Ki Badra najan duanana matak pikagilan gijiseun batur. Bubuhan duanana sarua ngaringu kumis, meni badag kandel. Kumis baplang sanggadulang telain bobogoh. Pangawakanana nu saurang jangkung, nu saurang penek DDP. Atuh ngan duanana ge akapang resa Mama Kiai Ampel Gading mapohara hormati lawatna. Pohara ajrihna ongkoh kayan Mama Kiai apanan sakitu matak pika ajrihin sakitu matak pika serabun keur nu dua catrikna. Mama Kiai sasauran harita teh ditujukeun ka dua urang catrikna nu keur amarna kowe diuk dihanap. Jagra oge Andika Badra syukur euy. Geus araya hareupeun kaula duanana oge. Lantaran sanyana mangsa ayeuna teh kaula aya badamikeun. Ya obrolkeun jeung aranjeun duaan barudak. Tadina mah bade macul palih kidul. Kumaha apanan di dieu sungun di war ieu. Digentraan aya naon atuh mama? Teh Ki Jagra langsung nanyakeun aya naon-naonna kaperluan Mama Kiai pangnangangkir ka manehna. Ketinggalna mah mama sabertos anu dinas ieu. Biasana mah terkieu kitu ingat opanan mama. Nanya aya kapentingan kitu ka abdi duaan Mama Kiai.
Kibadra sarua jeung nu jadi lancikna tumanya ngeunaan kaperluanana Mama Kiai pangangangkir mangsa ayeuna-ayeuna. Ngahulang sakedapan Mama Kiai Ampel Gading tos kitu pok anjeunna sasauran lirihna keur. Barudak kieu geuranya. Kaula teh asa geus heubeul keur hirup kumelip di pawenangan teh. Nya ayeuna sayeuna kaula teh hayang geura tepi ka alam anyar. Hayang geura pindah ka alam nu ayeuna tacan ka alaman ku kaula. Asa geus leuwih ti cukup kaula teh. Asa geus leuwih ti nyumponan kana syarat kaula teh barudak. Asa pokona mahnya, asa pokona mah hirup kaula teh geus kudu waktuna. Ulah hirup di alam dunya teh geus cukup jagra oge Badra. Teu kenging kitu Mama. Margi apanan? Saur Mama oge urang hirup teh teu kenging adal subaha. Adal teh apanan? Kalebet kana dosa. Abdi sun abdi alim midama dosa nu terang kalawan dihaja Mama. Pokna Ki Badra muni dariana kara. Ari kitu naha naon atuh nu teu dihaja teh Badra? Kitu atuh Kakang masuk di barenganku riwayat atuh. Barudak dina kaayaan Mama geus sakieu kakolotanana bet samar kahayang ieu teh. Bet hayang nu lain-lain Mama teh kukutan nah polai kagungan garwa Mama lain atanapi polai mulang ka nagara semujanten pangagung ceraka pungkur nuju anom Mama. Eta ge lain. Ki Jagra jeung Ki Badra silih reret sakedeung. Geus kitu duanana mancokeun paneutupna ka Mama Kiai Ampel Gading. Kalayan pokna Ki Jagra cumarita. Pilih Mama panasaran mo palai anggoan nu sadarahe sung. Mangga ku abdi urang pangmeserkeun we ka nagara Mama. Sumuhun jubah anu panjang teh Mama sumuhun. Pilih Mama panasaran mah hoyong warna nu kumaha hoyong nu ditaretes ku eta anu bangsa geuninganan ting bore nyai teh Mama. Pilih Mama panasaran mah hoyong warna nu kumaha hoyong nu ditaretes ku eta anu bangsa geuninganan ting bore nyai teh Mama. Sadayana Mama ngantunkeun alam rame teh sumuhun. Kumaha nah aya kapanasaran teh. Atanapi kumaha Mama? Atanapi bilih Mama palai amengan sung jalan-jalan ke kota. Hayu dijajabkeun ku abdi Mama. Ari marane. Nawaran atawa tumanya ka kolot ha? Nawaran atawa tumanya. Bet kamana wae nu lain-lain geuning manih kamaduaan teh. Atuh can jelas nyariosna Mama, sun Mama teh geuning. Jadi ka abdina teh jadi bingung kitu Mama. Sumuhun nu matak geura jelaskeun geura Mama. Naon sanyana atuh nu ujanteun kapalai Mama teh? Ki Badra jeung Ki Jagra nya ngarasa panasaran. Matak langsung we nanyakeun ngeunaan kaperluan nu sanyana. Ngeunaan kapalai anu jadi guru. Kapalai atuh cenah Mama Resi Ampel Gading teh. Bilih aya kapanasaran tina soal naon manehna duaan sanggup pikeun ngayakeunana. Meunang gerek diusahakeun lantaran kahoyongna cenah kersa Resi Ampel Gading. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula, ngaso.
Mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan hidung. Mama Kiai Ampel Gading nepikan lujeng. Ngabandungan obrolan duaan nyatana Ki Jagra jeung Ki Badra. Anu keur gunem catur ngabandungan apa-pananyana. Minan kapalai anjeuna lajeng Mama Kiai sasaurana dumarida. Ieu barudak. Mata kaula teh hayang daging kuya. Kumaha mama? Naon mama? Ngeduaan kaget ngagebeg. Ayaku torek-torek teuing geuning boga anak teh euy. Boga anak-anakan torek ieu patut teu goreng teuing jadi nyan ilaing teh barudak. Atuh ya, jelas Oh, jadi can jelas. Apanan tadi mama geus ngabejakeun. Kami teh hayang daging kuya. Mama minculak di batur geuning. Aduh, hayang daging kuya. Mohon berbeda ti batur mata heran geuning. Ki Jagra di tema omong naku Ki Badra. Ari hayang dikumahakeun. Nah ulah mama hayang daging kuya. Mama Kiai Ampel Gading nyereng molotot kanuduaan. Bangun anu ben. Itu dah berbeda ti batur. Mahiwal mama batur mah palai daging teh daging mencek, daging sapi, daging domba nya ari ieu palai daging kuya ku ararane. Oh ngaki Badra haita nyarita ditungtungan ku seuri nyeleukeut bangun lucu ku kedala caritaan Mama Kiai. Bari nage kuya di mana tuh mama? Dari Meleweng. Harareran ring mun atuh daging uncal atau daging monyet. Pasti aya ari ieu mah. Heuh do. Make hayang daging kuya sagala. Mahiwal naker. Ki Jagra ge ngilu ngageunggeureufkeun kana kapalaina Mama Kiai anu beda ti batur. Make disebut mahiwal sagala. Ari kahayang jelema maapan beda-beda ulah rek disamarutkeun ulah disaruakeun. Ya Badra Jagra ulah disaruakeun. Memang pantes nama kaula teh minta dipangalakeun daging mencep atawa daging domba. Tapi dah kaulah mah hayang daging kuya nya ani kaduaan kudu neangan kuya. Kumaha sanggup apa henteu Anika dipentes ku kaulah pikeun neangan kuya barudak. Mama lain perkara sanggup teh sanggup atuh mama. Ya yakin abdi mama bisa mumpang. Cek apanan awon kasebatna upami abdi mumpang teh mama teu pantes. Ngan di mana atuh milarianana kuya teh na kuya leuweung atawa kuya naon? Di mah di jero leuweung sakuring bungking padumukan teh. Apan leuweung geledegan malulu. Leuweung gerot, leuweung gangong simagongong. Can pernah ningali aya walungan, can pernah ningali aya leuwi. Sedang kuya pan hirupna ge di leuwi mama. Umban ieu teh katelah leuweung mumur. Ari kuya mah ilaharna ge pan di walungan atawa di leuwi atawa di laut kitu mama. Nah kelah milari teh kuya teh ka laut, ka walungan tapi ka leuwi. Ieu nu janten pertarosan teh mama, janten kitu nu batak oge mama. Suhun mama di leuweung paling aya ge begu alias babi leuweung atawa manuk canghegar hayam leuweung. Kumaha atuh upami digentosan we ku daging manuk mama. Sawios manuk piit oge mama. Keun urang pangalakeun manuk piit
atawi manuk bonol kersa tanapi henteu mama. Dah hayang nage kaula mah daging kuya. Teu bisa disisilihan, teu bisa ditawar-tawar deui. Jeung deui teu perlu ngarasa bingung-bingung atawa susah-susah euy. Lantaran moal pati-pati mama mere tugas ka adik kaduaan. Upama ka impleng Andika moal bisa ngalaksanakeunana. Kalayan mama yakin pisan yen aranjeun baris bisa mampu keur ngalaksanakeun kana kahayang mama. Pokna Mama Kiai Ampel Gading kalayan dalianakeun. Duaan pating arunggut bari teu ngaromong sakemek-kemek acan. Atuh hatera-tera seku Mama Kiai Ampel Gading neraskeun sasauranana nuhunina kieu. Yeuh mama mere nyaho. Yen wetaneun padumukan urang saluareun ieu leuweung atawa beunang disebutkeun di sisi leuweung bungu, apan aya dua walungan nu ngamuara katalahna teh walungan Cisande jeung walungan Cilengkrang. Tah nya didinya pisan euy. Pipanteseuna teh aya kuya teh. Da biasana kuya mah sok resep di muara model kitu euy. Cigera teangan ka ditu ku Andika duaan. Nu penting mah Andika balik bari mawa kuya. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng. Harita para wargi sadaya Ki Jagra nyarita. Oh nya abdi ge kakara inget anu mama. Emang nyawe aya di walungan mama. Aduh walungan Cisande sareng walungan Cilengkrang. Aduh dan eta mama kumaha carana nya? Sumuhun dina ngalana tuh mama. Aduh lakuya teh ya atuh da susah. Ek teuleum sieun nyaplok atuh ngegeong kena. Sedang digegel kuya teh ya lesot-lesot teh cenah. Sora eta amun aya sora geledeg atawa aya guludug kakara lesot. Aduh meureun nungguan guludug aya teh. Tuluy we mun abdi teh gegel kuya mama nyeri. Duh. Geus dibere nyaho tempatna, ayeuna kudu dihuapan deui. Hayang dibere nyaho cara-cara ngalakuya nya. Mama Kiai para mitra kalah kanyerengeh ku ayana pananya ti Ki Jagra. Aduh, mending diwartosan heula itu mama lah. Ngagampil dengalana mama. Ki Jagra keukeuh peuteukeuh. Hayang dibere nyaho, hayang dibejaan. Sumuhun Mama Kiai gerak saurkeun, gerak jelaskeun. Masing jentre mama lah ngarah bisa ngarah bisa gapil ngalana. Oh naki Badra para mitra nyarita teh agak eugeuk sarua jeung jadi lanceuk nyatana Ki Jagra hayang nyaho ngeunaan tempat jeung cara-carana ngalakuya. Sakumaha kapalaina Mama Kiai Ampel Gading. Mama Kiai Ampel Gading renya-renyung imut bari pokna deui ngagalindung sasaura. Nya teu nanaon ari masih kene poekeun mah Andika teh. Ku mama dibere nyaho ayeuna kene. Carana tayalian gunakeun bae sumpit. Kabeneran tuh dina bilik aya sumpit paragi mama kaitu mati oge. Yakin sato naon bae oge nu kabeunangan ku eta sumpit mah baris perlaya. Ngoan teh mama? Nya atuh piraku mama make
ngabohong segala rupa jagra jadi itu mati jeung ampuhnya mama sumpit jimat ke sumuhun eta kagungan mama teh lain jimat eta mah pakarang biasa we ngan soal mati mah memang bener mati pisan dulu Badra kumaha mun disumpitkeun kana maung mama Jagra talete pandita titahna ge ngalaku ya Andika teh euy Andika mah lain titah ngalamaung barina ge Jagra sok lain batur kawetan ieu ka kulon batur ka kaler ieu ka kidul Andika segala-gala teh alah nya ieu mah contona itu mama upami ka abdi dicomikeun kana ieu mau sung kumaha kinten-kintena dijamin bakal pae lantaran sumpit ieu mah lain sumpit samania lain sasumpit-sumpit nah ieu mah hebat upami kitu mah tuh mama kumaha ka budak mama dimaksud ku maneh teh sia Badra mama Kiai kalah ka Malik Tumaros bari imut ngageleung budak naon we mama utamana kasebat budak we Ki Badra bangun anu nyanyi ngarasa penasaran atuh kana kamampuhan eta sumpit bari ngareret kana bilik ka kepala bah sumpit bogana mama Kiai disimpen di dinya sigana disumpitkeun kana budak oge moal mangga pulia yakin baris pae hal eta bisa dicobaan oh Badra geus ulah kalah ka ngarobro wae barina oge Gura cokot heula angguran matu sumpit Badra Jagra jika itu cokot sumpit mama Kiai Ampel Gading ngajurung laku kaki Badra jeung Ki Jagra atuh sangkan gagancang nyanak sumpit nu aya dina bilik ditepasa saung teh ku ayana pancen ti mama Kiai Ampel Gading teu baha keur Ki Badra da memang manehna mah siap saya pikeun ngalaksanakeun tugas sok sanajan janari tengah peuting oge lamun dibere tugas mah kudu dilaksanakeun entong bae tugas anu berat anu hampang malah nu berat oge ketika diperipati poncrot getih ge manehna siap sadia demi ngalaksanakeun tugas ti mama Kiai Ampel Gading ngaso heula para mitra ya ngaso pawargi sadaya mama Kiai Ampel Gading harita cumarios deui geura ari nit ayeuna mamengpeung alus waktuna kalayan muga-muga dijabah sapanaja bisa hasil sapa maksudan cigera miang wis cukup keur ngobrol mah euy barudak mama Kiai harita ngajurung laku miang kanu duaan pikeun gagancangan ngalaksanakeun pancen ti anjeunna ngalaku ya sakumaha kapalai sareng pamaksadanana mama Kiai Ki Jagra ngareret ka adina baripokna hayu jadi lah mambeung salse euy urang init ayeuna keneh mangga kakak ret atuh di duaan ngan duanana ngareret ka mama Kiai Ampel Gading kalayan harita keneh terus pamitan permios atuh mama sumuhun permios mama dikandun ku abdi ujung kaditu didoakeun pisan ku mama sing hasil maksud
sing aya dina kalancaran bari gancang Anika mulang deui. Cik didoakeun ku mama. Muga-muga gancang hasil sapamaksudan barudak. Sakumaha kahayang mama. Muga-muga sing hasil kalaya juga makeun. Yuk, kakak bawa sumpit na Ki Badra mikeun sumpit kaki Jagra. Sok kadinya lah urang bawa ku kakak ya. Ki Jagra nampanan sumpit tinu jadi adina. Geus kitu mah terus pamitan sakali deui dari anak. Terus atuh geus kitu mah lumampah sakedeung geus jauh ninggalkeun padumukan Mama Kiai Ampel Gading.